hajine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi hujjatul wada hujjatul jumu'ati ku haji dina Jumat. Bandaan hamida ing dalam sawesen tamuji ya Kanjeng Nabi Allah ing Allah Ta'ala wa asna lan ngalem ya Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah wa wa'azulan mituturan iya Kanjeng Nabi al hadirina ing wong kang hadir kabeh. Ala eling-eling ayatanabahu tegese eling-eling sira kabeh ya qaumi he kaum isun. Lima kadue barang yulko kang den tibakeun yamma ilaikum maring sira kabeh wastausulan murih wasiat sira kabeh bin nisa'i kalawan pirang-pirang wadon khairon ing kabecikan albau utawi huruf ba litandiyatiku kadue paedah tak dia ae ikbalu tegese narima sira kabeh wasiati ing wasiat isun fihinna ing dalam nisa wa malu lan migawe sira kabeh biha kalawan wasiati warfakulan wala sira kabeh bihinna kalawan nisa wa ahsinulan gawe bagus kabeh atawa ngabaguskeun sira kabeh asyrotahunna ing ngarewangine nisa fa innal wasiyata maka satuhune wasiat bihinna kalawan nisa kadu iku leuwih kukuh lidok fihinna karena lemahe nisa wahtiajihinna lan narima butuhe nisa ilaman maring uwong yakumu kang ngadegakeun yaman bi amrihinna kalawan perkarane iya nisa wa ghairahu adi bimat akhara wa fi nasbi khairon lan iku tetep ing dalam nasobela pad khairon wajhani utawi rong wajah ahaduma utawi salah sijine iya wajhani annahu iku satuhune iya khairon maf'ulus tausu iku maf'ule lafat istausu li annal makna karena satune maknane if'alu migawe sira kabeh bihinna kalawan nisa khairon ing kabecikan wasani lan utawi kang kapingdo manahu iku tawi manane istausu ikbalu iku narima sira kabeh wasiati ing wasiat isun waktu lan nakani sira kabeh khairon ing kabacikan bahwa maka utawi khairon mansubun iku kang den nasabkeun bi fi'lin kalawan fi'il mahdzufin kang den buang ka qauli ta'ala kaya dawan Allah ta'ala wala taqulu salasah wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh salasatan ing pangeran telu intahu ngatogi sira kabeh khairon ing kabecikan lakum kadue sira kabeh ai intahu tegese ngatogi sira kabeh anzalika saking mengkono salasah waktu lan nekani sira kabeh khairon ing kabecikan fa innahunna maka pastine utawi nisa awanun iku pirang-pirang boyongan aya asiratun tegese pirang-pirang boyongan ing dakum ing dalam sanding sira kabeh fa awanun maka utawi lapat awanun bin nunu salahan macana awanin fa awanin maka utawi lapat awanin bin nuni kalawan nganggo nun al maksurati kang den kasrokeun jam'u aniyatin iku jamane lapat aniyatin wa ya lan utawi awanin bisi goti muntahal jumu'i iku tetep kalawan segat muntahal jumu' wa inna ma qila lan pastine den ucapkeun lil mar'ati kadue wong wadon aniyatun opo lapat aniyah di anna karena satune mar'ah mahbusatun iku kang den bui kal asiri kaya wong kang den boyong inda zauji ing dalam sandinge bojo lanang wa fil lafzi fa innahunna awarin lan iku tetep ing dalam lapat fa innahunna awarin birra'i kalawan nganggo huruf ro jamu ariyatin iku jamane lapat ariyah fa innar rijala maka satune pirang-pirang wong ladang akhadhu iku ngalep ya rijal hunna ing nisa bi amanatillahi kalawan amanat Allah
Laisa oranana kalakuan aisya'nu tegese opo kalakuan tamlikuna iku ngamilik sira kabeh minhunna saking nisa syai'an ing sawiji-wiji ghairu dzalika saliyane mengkono khair ail khairi tegese kabecikan illa ayatina angin yentah nekani iya nisa bifaisyatin kalawan kagorengan ainu suzin tegese nusuz mubayyinatin kang pertela ai zahiratin tegese kang pertela bi anzaharat kalawan arep yen tazahir amaratuhu opo pirang-pirang cirine nusuz. Ya Allah ya Rabbi. Sakila ieu mangalugat doang ieu. Nyurah nama lah salewatan bae. Tuh. Ke nyurah babarna mah ka Mang Oji bae. Mang Oji anu sangat berpengalaman dalam bidang rumah tangga. Ngan tetap nyandung mah moal berani. Kokoprak ajur. Ruya diriwayatkeun ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad eta ngandika nalika keur waktu munggah haji disebutna haji wada lantaran ieu teh akhir haji. Jadi terakhir Kanjeng Nabi munggah haji. Tuh. Badaan hamidallah sabada Kanjeng Nabi muji ka Allah wa asna alaih ngalem ka Allah wa wa'azul hadirin mituturan kapala hadirin. Nah Kanjeng Nabi ngandika ala wastausu bin nisa'i khaira ala inget maraneh kabeh ayatana bahu sing areling aranjen ya qaumi wahai kaum kula lima yulqa ilaikum kana naon anu geus terjadi ka anjeun anu geus ditibakeun ka anjeun wastausu narima maneh kana wasiat kula bin nisa'i masalah tentang awewe khairon kana kabagusan taya al bauli tadiyah. Jadi bakna teh ya bak tadiyah mana nama ikbalu wasiyati fihinna wa malu biha warfaku bihinna. Ikbalu kudu narima maneh wasiyati ka wasiat kula fihinna dina masalah perkara awewe wa malu biha jeung kudu ngamalkeun maneh kana naon nu geus diwasiatkeun ku kula warfaku bihinna kudu karunya Mang Oji ka pamajikan teh kudu karunya jasa Mang Oji mah boh pohara karunya nage Masya Allah wa ahsinu jeung kudu ngabaguskeun maneh kana ngabaturanana tuh hirup babarengan rumah tangga kudu dibaguskeun ulah darderdor piring pecah. Oh atuh Mang Oji mah geus tapis moal bae hayang nyandung deui. Hayang ngajajal dapur ajur. Ya Allah. Gimana ajur cenah ngabangun deui. Eta kudu dibaguskeun tata cara kebersamaan jeung pamajikan. Bangunlah suatu keromantisan. Pas kitu aya anak minta duit. Waduh, langsung dar. Langsung darderdor. Keur mesra-mesra anak ribut wah tuh. Fa innal wasiyata bihinna akadu karena wasiat masalah awewe eta sangatlah penting jasa. Naon lidok bihinna karena awewe teh lemah. Awewe teh sebenarnya lemah. Wah tiajihinna ila may yakumu bi amrihin. Awewe teh sangat membutuhkan kajalma anu berani bertanggung jawab atas urusanana. Kudu berani ya tanggung jawab. Nah, iya kudu daek tanggung jawab, ditanggungnya dijawab. Iya jadi butuh jasa awewe. Tuh butuh. Sanajan zahiriana mah doang nu teu butuh teh.
tapi hakikatna mah butuh jasa baik dina zahiriyah maupun batin tetap ngabutuhkeun perkara zahir napakoh perkara batin sarua ngabutuhkeun jasa awewe teh bimbingan teh sebab naon lolobana hancur ku gara-gara awewe karena naon awewe na nu ngabimbing tuh tapi lamun awena dibimbing aman nu kumaha ge aman oji tak wari nu kudu ditundukkeun pamajikan lah moji geus nurut takarak nya deui waduh kacau jelema nah tadi wastausu bin nisa'i khairon wasiat ka awewe khairon nah ieu masalah lapad khairon kumaha ieu wa fi nasbi khairon wajhani dina masalah nganasobkeun lapad khairon eta aya dua wajah aduh manau maf'ul istausu nu pertama jadi maf'ul tina istausu khairan jadi maf'ulna kudu nasab alamat nasabna patah zahir nah ieu mah asupna ka tukang narkib ya jadi maf'ul li annal makna if'alu karena maknana nya teh kieu if'alu bihinna khairan sarua jeung maknana if'alu bihinna khairan wasani wajah kaduanya eta bisa bermakna ikbalu wasiyati waktu khairon tuh mana kedua tah jadi mana kedua mah ieu lapad khairon teh mansub bi fi'lin mahdzuf dinasobkeun ku fi'il anu dibuang liar ya henteu dibuang ge liar narkibna Kaqouli ta'ala seperti dawan Allah ta'ala wala taqulu salasatan intahu khairal lakum tah lapad khairal lakum eta lain maf'ul intahu tapi na maf'ul tina waktu khairon ai intahu anzalika waktu khairon tuh gitu lewat lah pokoknya masalah narkib mah gampang jasana gampang dipokeun gampang disingkirkeun aduh gampang tein gampang jasa ditinggalkeun anak wah tuh lanjutlah pokoknya pang nikmat nang ngaji Mang Oji doang ngajojor weh suku kamana setelah hirup mah kumaha urang weh waduh kacau fa innama hunna awanun ingdakum awanin ingdakum fa innama hunna pastina ngaran awewe mah awanin ingdakum etalir tebeda bagaikan tawanan jadi awewe teh tawanan boyongan sandraan tuh sandraan awewe mah sandraan awewe teh laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik Allah anu memilikinya selain kebagusan tai boyongan laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik teu memiliki selain kebagusan nah iya awewe mata kudu karunya orang kawe sebab awewe mah tawanan okos kotok di kurungan embe di kandangan tuh bisa kamana iya dia illa ayatina bi fahishatin kecuali lamun tawewena migawe kagorengan hartina nusuz kaluar tina taat kasalaki bari mubayyinatin jelas nusuzna tah eta makarak aya ke tata carana lamun awewe kaluar tina taat salaki teu sembarangan ngahukumna ulah main haju KDRT watuh ulah bahaya di bae labas di bae tamah inti nama saling ngahampurakeun cek Mang Oji kudu saling ngahampura Masya Allah ngeunaheun ai saling ngahampura mah sabar Mang Oji sabar pasti ada jalan menuju Roma
Nah, fa in fa'alna bi anzarna wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan orang selalu diberi sehat, diberi rezeki anu seueur ku Gusti Allah, selalu diberi daya kana ngaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin.